Nuju naon nak? Cing lah, mana mah mau ngerti. Nah, eta mah cing nuker main judi mak. Main judi ya mah game. Selah, cicing tuh nggak ganggu emak. Kayak ngartos mak, tina eta? Ya atuh. Cik ninggal mah. Nah, gigi apa eta mah? Sami kena jeung judi online mak. Cicing lah, lamun teu kieu, emak boga duit di mana? Mana rek buka jeung naon ke buka puasa? Bapak mana can mere duit? Can beli baju lebaran? Rek di mana duitna? Mak, ayeuna teh sasi saung. Tong judi wae. Saur Pak Ustad oge. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yeuh jalma-jalma anu ariman, poma aranjeun ulah rek nginum minuman anu matak ngamabokeun, anu matak ngahilangkeun akal. Sabab lamun jelema geus hilang akal, dina ayat anu lain Allah nguningakeun bahwa keur jalma-jalma anu geus hilang akalna diibaratkeun sata hewan. Saur Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adol ulaika humul ghafilun. Anu pihartieunana anu tadi panyarek judi bahwa hei jelma-jelma anu geus ngararaku iman, poma araranjeun ulah rek nginum minuman anu matak ngamabokeun, ulah judi. Rupa-rupa ngaranna judi diantarana ngundi nasib ku anak panah, atanapi ayeuna mah loba ka nomor-nomor mobil di sisi jalan geus bisa dipake judi. Jadi lamun jelema geus boga mental judi, naon wae oge bisa dipake alat supaya eta bisa dijadikeun keur judi. Jadi anu kahiji ulah mabok, ulah judi, ulah ngundi nasib. Anu kadua sabab lamun jelema geus hilang kajelemaanana atawa jelema hilang kainsananana, maka diibaratkeun anu tadi Allah ngadawuh dina surat Al-A'raf ayat anu ka-154, ulaika kal an'ami bal hum adol ulaika humul ghafilun. Maka eta jelema leuwih sesat tibatan sato, bahkan leuwih sesat tibatan sata hewan padahal bentukna jelema. Tak itu diantawisna dalil-dalil nguningakeun tentang masalah mabuk sareng judi. Aduh, beak depot atuh. Gara-gara mana loba ngomong. Tingali, emak jadi temenang duit. Eleh iya mainna. Mana rek buka jeung naon ke puasa? Rek di mana duitna coba? Piraku mak, eleh. Cik dia ku Egi. Kira ya cara main.